Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadiru rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilni ya bani as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikramil fasahati wal balaghati wal qarahati wa hukmatan bil lisani yafqahu qawli. Irikati rahmatul wafati sumatali wajuludu maqlubu ila dzikrillah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin al-ayat. Manane wa ta'ala bi maradi bidzalik. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta bi'anil bahri. Wa qala nabiyuna aidan iktanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihataka qabla saqamika wa ghinaka qabla fakrika wa firaqaka qabla syukrika wa hayataka qabla mautika al-hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratul mukarramun, para kasapuhan sadayana, para bapak-bapak, alladzi lam yuzkar ismuhum ta'liman wa takriman lahu bi ulumihim, anu sangat kusim abdi dipihormat kasepuhan urang sadayana karesana Bapak Haji Ade anu alhamdulillah tarantos nampa hadir di payunan urang sadayana. Urang doakeun pamugia beliau ke Allah Subhanahu wa taala dipasihan yuswa anu panjang tur barokah, dipasihan kesehatan jasmani kali rohanina. Sareng anu kusing abdi sangat dipihormat kalayan dibanggakeun ananda sebagai muratibul awqat, pembedah waktu, pemandu acara dina pangaosan wengi Senin ayeuna. Kum kasadayana para bapak-bapak, para pemuda sadayana anu teu tiasa ditata diwincik hiji per hijina, namun insyaallah moal ngirangan rasa hormat ta'zim takrim sim abdi ka para bapak-bapak, para pemuda jamaah pangaosan sadayana. Dipayun hai urang sanggakeun tasyakur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan beraneka ragam kanikmatan ka urang sadayana, berjuta-juta kanikmatan ka urang sadayana, di antawisna nikmat sehat badan jasmani kali rohanina, namun nikmat anu paling kagem itulah nikmatul iman wal islam diiringi nikmatul ihsan. Sehingga alhamdulillah atas kudrat iradatna Allah, atas nikmat anu parantos dipasihkeun ka urang sadayana, sehingga alhamdulillah urang sadayana tiasa kempel deui bereng wajah
bersilaturahmi di masjid Nurul Falah anu mulia muga Allah dina raraga ngagugurkeun kewajiban urang sadayana sebagai umat muslim, itulah thalabul ilmi. Pamudah-mudahan wasilana urang kumpul di ieu masjid ngalaksanakeun kewajiban sareng kabutuhan urang, itulah thalabul ilmi. Ngajantengkeun hiji sabab wasilah urang sadayana dihampura segala dosa-dosa orang ke Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan urang sadayana jaga di surga Allah dikumpulkeun deui. Amin. Sareng mudah-mudahan ngajantengkeun hiji sabab wasilah salamatna urang di dunia rauh di akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam pamugia selalu dicurahkan, dikocorkan, digolongkan kepada alam yakni kanjeng Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekatkan kepada sahabat Rasul, kepada keluarga Rasul, kepada atba'ut tabi'in. Mugi-mugi rahmat salam dikucurkan, digolontorkan ke orang sadaya selaku umatna, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan orang sadayana kenging syafatul ummati kanjeng Rasul jaga di baik kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kasepuhan, para bapak-bapak, para pemuda jamaah pamasan anu dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Sadayana sim abdi neraskeun kana ieu cariosan langkung ti payun sim abdi nyuhunkeun dihapunkeun jembar lautan panghampura ka para kasepuhan sadayana tina halarupi kakirangan abdi, tina kabodohan sim abdi, tina kesalahan sim abdi, baik tina segi pembacaanana atanapi dina segi penyampaianana kurang merna, kurang sreg, sareng kurang akur, sareng hukum syara'na. Mudah-mudahan para kasepuhan, para bapak-bapak, para pemuda sadayana biasa ngamaaf sareng ngamaklum tina segala kabodohan sim abdi. Insyaallah dina saah ayeuna, dina kesempatan wengi ayeuna sim abdi baris nyarioskeun tentang opat hal anu henteu diketahui terkecuali ku opat golongan. Anu mana dawuhan Imam Ghazali anu tercantum dina kitab Bugyatul Murtasidin bahwasana saur Imam Ghazali wa qala Imam Ghazali arba'un la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Bakal loba jalma anu menyesal karena henteu ngalaksanakeun anu opat hal ieu. Anu mana opat hal tersebut bisa dikanyahokeun terkecuali ku jalma, ku opat jalma golongan. Hiji cek Imam Ghazali la ya'rifu qadral hayati ilal mauta. Anu kahiji tidak mengetahui betapa pentingna hidup, betapa pentingna hirup terkecuali dikanyahokeun ku jalma-jalma anu tos maot. Ketika geus maot loba jalma anu ngarasa nyesal, loba manusia anu ngarasa kaduhung kunaon waktu hirupna teu ngalaksanakeun ibadah-ibadah anu apa. Hal ieu jelas dijelaskeun dina surat Al-Munafiqun. Dawuhan Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jaga jalma anu tos maraot teh ngarasa kaduhung anu teu aya tungtung. Ngarasa
rasa menyesal di kemudian harinya. Cek anu tasmau teh rabbi laula akhiratani ila ajalin qarib, ya Allah ya Rabb, andai kata Allah ngakhirkeun ajal saeutik bae ka abdi ulah loba-loba sakedeung bae fa asaddaq wa aku minas solihin. Cek jalma anu ngarasa kaduhung tersebut kami yakin bakal ngalaksanakeun sedekah, ngalaksanakeun zakat, ngaluarkeun zakat jeung sajabana, bahkan kami wa aku minas solihin tampil di alam dunia bahan ngajadi jalma anu soleh. Kaduhungna jalma anu geus maot teh teu aya hartiana naon, kaduhung tinggal kaduhungna. Makana kusebab kitu urang meungpeung dipasihan nikmat ku Allah panjang umur kene, meungpeung urang hirup keneh di alam dunia, yuk urang berlomba-lomba ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Hayu urang endahan kahirupan urang babarengan tong ditingali abi anu nyariosna. Memang lamun ditingali abi mah ningali ka abi mah teu aya jeung picontohna. Kahiji umur budak kene, dina segi ilmu atuh handap kene. Tong ditingali abdina, tingali dauhan Imam Ghazali, seorang ulama besar. Lain cek abi mah hanya menyampaikan, adapun ieu anu ngupingkeun rek nuturkeun syukur alhamdulillah, henteu oge teu naon lajuna mah eta mah masing-masing we nafsi-nafsi kepribadian masing-masing. Tapi ngahimbau abdi ngajak yuk urang babarengan endahan hirup urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala lantaran jaga mah engke mah urang teh bakal argumentasi jeung Allah. Allah geus nyiapkeun jawaban-jawaban anu mana urang teh bahan ketika ditanya ku Allah, urang teh ngarasa loba alasan kadi-kaditu. Sesuai sareng dawuhan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tercantum dina kitabna Sahihul Ibad. Saur Kanjeng Rasul, innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin. Saknyana Allah Subhanahu wa taala jaga di poe kiamat bakal ngahujah kana 4 golongan manusia. Ala arba'ati ajnasi minan nasi, terhadap golongan 4 golongan jenis manusia. Payah tajullahul adim, Allah bakal ngahujah ka manusia alal agniyai, hiji Allah ngahujah ka golongan anu sararugi dengan diumpamakan, dipercontohkan, dibandingkan jeung kakawasaan, jeung kasugihan, jeung kemakmuran Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam bin Dauda. Kaayak mula lahum cek Allah kagolongan manusia jaga ka urang anu sugih bakal dihujah. Cek Allah lima taraktumul ibadata, tapi imah anu sugih tapi teu ibadah. Cek Allah lima taraktumul ibadah, hei jalma anu sararugi kunaon anjeun keur tampil hirup di alam dunia tadaikeun ibadah. Sedangkan tugas nak manusia teh Allah nyiptakeun jin sareng manusia terkecuali pikeun ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, cek Allah. Lain pikeun ngeusian beuteung bae. Memang nage syariatna lamun urang teu dahar bisi pae. Ngeun lamun urang patokan kadinya bisi kupur. Syariatna urang lamun teu dahar ieu jasmani urang teu dieusian bisa gering, bisa leuleus, bisa-bisa paeh kalaparan. Ngeun hukur syariat, hakikatna mah anu ngahirupkeun urang lain ku dahar. Anu nyehatkeun urang ngajag-jagkeun urang lain ku dahar. Coba ditingali ku urang lamun nu sararugih kudu hirup bae jeung cager bae. Naon kakuranganana? Hayang naon ge kabeuli. Hayang dahar jeung naon ge kalaksanakeun. Tapi ari geus kuduna muriang mah muriang bae. Aya geus kuduna leuleus mah awak leuleus bae. Jelas ari pae geus kudu diomongkeun deui, yakin kabeh bakal marawat ieu. Bakal parah. Matak cek Allah lima taraktumul ibadah. Karena jalma anu sararugih teh ditanya kunaon teu ibadah, jawaban anu sarugih teh apa? In qalu nahnu masguluna bil amwali wa bil malkati
Ya Allah, nu mantak kami kerhirup di alam dunia teh teu bisa ibadah, teu bisa ngalaksanakeun kewajiban kami sebagai hamba Allah, teu bisa ngajalankeun anu 5 waktu ibadah anu jelasna. Nahnu masgulun bil aqwali, kami teh disibukkeun ku urusan harta, disibukkeun ku urusan jabatan jeung sajabana, disibukkeun ku pangkat, ku darajat jeung sajabana. Disanggah ku Allah Subhanahu wa taala dawuhan Allah, fa ayun mamlakatin akbaru min mamlakati Sulaiman. Cek Allah, kerajaan mana anu bisa nandingi kana kerajaan Nabi Sulaiman? Kasugihan mana, kalobaan harta mana anu bisa nandingi kana lobana harta Nabi Sulaiman? Jabatan mana anu bisa nandingi luhurna jabatan Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam? Bahkan Nabi Sulaiman teh lain ngeun hukur ngarajaan hiji nagara. Salah satu raja na dunia teh itulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dipasihan keistimewaan Nabi Sulaiman bisa ngobrol jeung hewan, bisa ngobrol jeung sireum, bisa ngobrol jeung kotok, bisa ngobrol jeung simut, bisa ngobrol jeung cak-cak jeung toke jeung sajabana. Salah satu kekawasaan Allah, salah satu mukjizatna Kangjeng Nabi Sulaiman, keistimewaan Nabi Sulaiman bisa ngobrol jeung makhluk-makhluk anu teu bisa diajak ngobrol ku urang. Ngobrol jeung kotok. Oh, cek Kanjeng Nabi Sulaiman hayang ngendog meureun eta. Naon sia hayang ngendog? Oh, disiarkeun jeung tempat ngendogna. Bae beberetean bae kadengieun bahasana. Lamun ngobrol doang urang bae ngobrol gitu di masjid. Doang urang bae ngobrol di sosompang jeung sajaban. Keistimewaan Kanjeng Nabi Sulaiman. Maka nanti perumpamakeun dibandingkeun ku Allah Subhanahu wa taala jeung jabatan Nabi Sulaiman, jeung kahebatan Nabi Sulaiman urang teh aya naonan. Makana cek Allah, wa ayyu malin aktsaru min malihi, lamun rek ngabanding-banding kana urusan harta, harta mana anu paling loba dibandingkeun jeung hartana Nabi Sulaiman alaihissalam. Sedengkeun Nabi Sulaiman wa huwa lam yatrukul ibadah, Nabi Sulaiman can pernah ninggalkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ngajadikeun pendidikan ka urang sadayana. Ketika orang dipasihan kanikmatan ku Allah, dititipan harta anu loba, yuk urang niatan pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Teu bisa dijadikeun hubud dunia ku urang. Lamun urang ngomong-ngomong hubud dunia mah lain geun hukur nempel kana jelema anu sararugi hubud dunia mah. Bisa jadi hubud dunia teh nempel kana jelema fakir. Naon sebabna? Ketika urang boga sendal anyar dibawa ka masjid eta sendal anyar, sendal lebaran kamari anyar kene hargana ge rada lumayan cek anu teu boga mah. Ketika salat uling we kana sendal boh sendal aing balik mah eueuh ieu keur salat teh boh ieu teh sendal aing eueuh ieu kamari ge sendal aing eueuh nu goreng ieu nu bagus ieu nah hate teh keur salat urang uling we kana sendal nu anyar tah eta ge saroba hubud dunia nu kitu ge lain nempel kana nu sarugi bae. Bisa jadi anu sugih mah sanajan ka masjid mau mobil, ka masjid mau motor anu mewah, tapi manehna khusyuk ka Allah ibadah teu euling motor, teu euling kana mobil, bisa jadi. Mata teu bisa ngecap anu loba hartana, loba bandana, sugih hirupna, jalma termasuk anu hubud dunia teu bisa kitu. Tah. Allah ngahujah deui dina urusan ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala wa yahtajullah taala alal abidi bi Yusufa. Allah ngahujah ka golongan hamba sahaya cek urang teh mah pelayan-pelayan, anak buah lah. Lamun bahasa di Jakarta monon pembantu. Setiap jalma anu sararugi mah pasti ngabogan pembantu. Tukang urang nyeusekeun, urang ngasuh anakna, urang ngepel, urang masak, nyangu jeung sajabana, digaji kudu nuwana, tah eta ngaranna pembantu, hamba sahaya. Cek Allah ka aya qul lahum lima taraktumul ibadata. Hamba sahaya para pembantu, anu cicing dina tungtung curug.
anu baleunghar, anu digawe di imah batur, anu ngajadi pelayan, 5 taraktumul ibadata, kunaon anjeun bisa-bisana ninggalkeun ibadah. Ketika ngabogaan jawaban nahnu masgulun bi khadamati sadatina, ya Allah ya Rob, nu mantak abdi teh keur hirup di alam dunia ninggalkeun ibadah ka Allah, ninggalkeun salat jeung sajabakna teh abdi disibukkeun ku ngaladenan tuan-tuan abdi, ku ngaladenan nurutkeun panitah dunungan abdi. Cek Allah, qala lahum abdi Yusuf tahta aziji Misra. Cek Allah subhanahu wa ta'ala disanggah eta alasan urang teh, hei hamba sahaya mana anu leuwih perih, anu leuwih sangsara, anu leuwih ribu, anu leuwih loba diuji cobana ku Allah dibandingkeun jeung Nabi Yusuf alaihissalam ketika ngajadi hamba sahaya seorang raja Mesir, wa imro'atihi jeung ngajadi pelayana pamajikan raja Mesir. Sata Siti Zulaikha anu akhirna ngajadi pamajikan Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Kasemsrengna bogoheun, bahkan menurut satu riwayat eta Siti Zulaikha alaihissalam ku saking bogoh-bogohna kana Nabi Yusuf alaihissalam dipancing, dikerem di kamar biasa dunungan ieu ngageroan. Yusuf ka dieu muncul bahasa orang babakan Bandung teh mah. Yusuf ka dieu nurut. Kanjeng Nabi Yusuf ngaranna ge pelayan ieu. Sasaha ge urang ge pasti nurut kumaha dunungan. Muncul ka daya teh mah. Ya ka dieu cek lurah teh nurut. Ya ka dieu cek carik teh nurut. Cek tulus teh ya ka dieu ka masjid hayu urang biasa nga-YouTube deui. Ngidu kaya subscriber na teh sabaraha ya. Ya soalna can manggih honor ya. Nurut man kumaha pimpinan. Tulus kumaha dayat. Dirinya lagi judul urang ge DOT dayat. Otong tulus berarti tulus nu anak buah nu kadua. DOT. Nurut. Nabi Yusuf nurut ketika dipanggil ku Siti Zulaikha. Ternyata dijebak hayang merkosa Nabi Yusuf tuh dibalik liang tai. Makana eta awewe lamun geus leungit kaimanan, lamun geus teu aya muroahna geus teu boga kaisi deui awewe mah. Lamun geus teu boga muroah be awewe mah geus teu boga isin, neang-neangkeun lalaki. Bukti di zaman ayeuna loba awewe nu neang-neangkeun lalaki, lain lalaki neangkeun awewe. Oleh karena naon? Oleh karena boga motor teh babari jeung neangkeunana. Janjian ketemuan di mana diteangkeun disusul dijemput dibalik di jajanan ka awewe. Cek abi teh kitu mah awewe hargaan. Teu buka isin. Make kokolor wanieun bae. Jojogedan bare di video daekeun bae. Bakal aya bae meureun anu teu make naon ge kadeul aurat, bahkan zaman ayeuna mah geus teu isinin nembongkeun auratna. Merasa bangga ku maksiatna, merasa bangga ku katembong auratna zaman ayeuna mah. Bisa teu percaya tanyakeun da kana tulus kana daya tanyakeun. Naon bener kitu, engke dibere alamatna. Ugaeun ngaranna mah. Naon ngaranna linkna cenah ge. Ulah nanyakeun kana kanapi, lamun nanyakeun kanapi moal, jalmi alim eta mah. Bal apaleun kana link nu kaditu mah. Geus teu isinin. Berhubung eta Kanjeng Nabi Yusuf mah dijaga diraksa ku Allah, keimanana mantep ka Allah. Nabi Yusuf sehingga kan eta rek kabur begitu ngarep kana lawang diudag ku Siti Zulaikha karena geus teu kuat dibogoh sasaha ge anu geus teu kuat bogoh mah moal mikirna naon diudag ka mangana ge diudag Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam dirabut diudag dicangkrem bajuna tonggongna matakan Nabi Yusuf soek tonggong baju burina pati balik ketika keur dilaporkeun Nabi Yusuf anu diponis salah Nabi Yusuf cenah anu rek merkosa cek Siti Zulaikha teh cek pelayan anu sejen asana teu asup akal lamun memang Nabi Yusuf anu rek merkosa mah meureun baju Siti Zulaikha
di antara kancing hiji memberi coplok laju meureun moal soek dina tonggongna eta Nabi Yusuf. Lamun eta Nabi Yusuf nurek merkosa mah asana ngan berhubung kekuasaan aya di dinya anu mutuskeun hukum atuh di dinya bisa bae pan anu boga hukum ieu anu salah jadi bener anu bener jadi salah karena kekuasaan ieu geus bukti dong di zaman ayeuna nya lamun menyalahgunakeun kekuasaannya pada kitu anu salah jadi bener anu bener jadi salah. Gancang ngacarita eta Kanjeng Nabi Yusuf teh dihukum di penjara, tetapi Kanjeng Nabi Yusuf ketika ngajadi pelayan Siti Zulaikha eta Kanjeng Nabi Yusuf teu ninggalkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mata cek Allah sanggahan Allah teh lebih rosak saha dibandingkeun jeung ripuhna ngajadi pelayan itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi dikehendaki ku Allah Subhanahu wa taala tos dimubrok tos ditakdirkeun Nabi Yusuf teh berjodoh kana Siti Zulaikha. Umur Siti Zulaikha teh di atas 40 tahun. Tapi ku Allah karena pikeun manusia anu istimewa Nabi Allah eta Siti Zulaikha jadi geulis deui. Jadi geulis di Nabi Siti Zulaikha. Bahkan keperawanan lagi jadi perawan deui. Istimewa. Katakan populer dina kalangan santri mah aya anu kasebut mah abah Nabi Yusuf. Mana id qala Yusuf li abihi ya bati inni ra'aitu ahada syaraqal kabau wa syamsa wal qamara li sajidin. Dibaca minimal sawaktu 7 kali. Piukeun kana dapalan fuh sab cenah meh dipake ka resep ku batur gitu. Komo ku awewe mah meh dipake ka resep ku sakabeh manusia. Adak Nabi Yusuf teh kakasepanana setengah dibagikeun ka urang ka makhluk Allah, setengah diboga Nabi Yusuf. Wajar kasepna ge sari bandingan di urang mah artis mana anu pangkasepna di zaman ayeuna teu aya bandingan jeung Nabi Yusuf, teu bisa dibanding-banding kakasepan. Allah jaga bakal ngahujah deui ka saha wa yahtajullahu ta'ala 'alal maghdab bi Ayyub alaihi salam. Allah jaga bahan ngahujah deui ka golongan anu garering anu dibandingkeun jeung Nabi Ayyub alaihi salam. Sami pertanyaan cek Allah Subhanahu wa taala, lima taraktumul ibadata. Jelema anu garering anu pernah gering di alam dunia kabehan di urang pernah muriang. Ngeun Abu Jahal doang anu can pernah muriang. Cek hiji riwayat eta Abu Jahal mah tong boroning kakenaan corona. Tong boroning kakenaan penyakit stroke ringan. Batuk sales mak ge eta Abu Jahal mah can pernah. Mata kelamun di urang di babakan Bandung anu sa lillah hirupna can pernah batuk, can pernah sales mah bisi buah mah rada dulur meureun. Can pernah eta Abu Jahal mah. Paena kusaha diteungeulan ku para malaikat Allah ketika perang Badar. Ketika urang teh jaga anu pernah gering teh geringna urang ninggalkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala beralasan kunaon ku muriang. Loba pan karak teh sales mah, karak teh batuk, nirisan seutik, geus hulap salat ge. Padahal geus diatur ku Allah nya. Diatur ku Allah melalui Kanjeng Rasul. Kadieuna ka para ulama, naon tata carana anu ibadah anu keur gering. Teu bisa nangtung atuh diuk, teu bisa diuk atuh nyangigir, teu bisa nyangigir atuh nangkarak, teu bisa nangkarak atuh burung. Gerak mata bae, gerak mata teu bisa keneh bae jalankeun rukun-rukun salat dina hate, teu bisa keneh bae ngajalankeun rukun salat dina hate bawa ka masjid atana ka mushola jelema bae nu kitu mah eta hatena teu kretek-kretek acan atuh bae. Terus teu aya jeung alasan urang ninggalkeun ibadah ka Allah, komo ninggalkeun salat. Kunaon anjeun ketika gering cek Allah ninggalkeun ibadah beralasan nahnu maghdab. Ya Allah abdi teh kusababiah ninggalkeun teu ibadah lantaran abdi mah ieu sababiah nama muriang. Cek Allah nyangga nolak kana pernyataan urang alasan urang. Cek Allah
abdi ayyubun maradon sadidan, hamba kaula anu paling rosak muriangna, anu paling rosak geringna, maradon sadidan, rosak Nabi Ayub mah. Bahkan selama beratus tahun eta Nabi Ayub teh kakenaan borok, tapi ibadah terus. Mentana ge eta Nabi Ayub kana kuman, kana bilatung, wayahna ulah sampeikeun kana hate, ulah nempel kana hate, lampung geus beunang kana hate jeung kana jantung, bisa-bisa teu bisa ibadah ka Allah. Heuh geura bae cek Nabi Ayub bae bilatung, geura daharan hok kulit kaula. Selagi bisa ngadaharan eta Nabi Ayubnya, ku kangresna eta Nabi Ayub cek dina kitab Durrahman aya diriwayatkeun teh Nabi Ayub, cek dina kitab Kuspuriyah aya deui eta Nabi Ayub ku masyarakatna dipikeun ka mana ka pangruntahan, diusir. Anu tadi nama Nabi Ayub teh jelma sugih, loba duniana, loba harta bandana, anakna loba. Diuji coba ku Allah melalui saha iblis anu ngagodana. Diizinan ku Allah, lamun bisa ngagoda keimanan hamba kaula Ayub, sok cek Allah kana iblis. Dicoba eta Nabi Ayub pertama tina hartana, dihuru ku iblis, pakaiana kebona kabeh, sapi onta kebo jeung sajabana hewan ternakna kabeh pararae. Kumaha Nabi Ayub tetep alhamdulillah, sadaya puji kagungan Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta mah sadayana titipan Allah, tos dicana ku Allah atuh teu naon. Nabi Ayub tuh digoda deui, diuji deui ku iblis melalui naon? Anakna keur kumpul kabehan sakeluarga makan bersama, dihantam, diurugeun bangunanan, nimpah ka anak Nabi Ayub. Kumaha? Diharewas Nabi Ayub keur salat. Yob, anak dia geus parareh kabeh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngeun sakitu-kituna. Sugan ngeureunnan salat terus Nabi Ayub. Sugan ngeureunnan ibadah terus benar. Ditimpah kunaon? Gering. Ditiup eta Nabi Ayub. Memerangan anu aya di alam dunia dikumpulkeun ku iblis, ditempelkeun kana awakna Nabi Ayub. Arratul Nabi Ayub kegebret, marentis, naon ngaranna? Carenang kabeh. Hanyir Nabi Ayub, diusir ku masyarakatna, ku kaum-kaumna, dibabetkeun, dialungkeun ka pangruntahan. Arek digegel ku anjing, disingkahkeun ku pamajikan Nabi Ayub anu soleha. Anu saparona meninggalkeun. Mantakan lamun arek nyandung neangan anu soleha, bisi kitulah. Daekeun ka urang bisi keur sugih doa. Geus teu boga maka ditinggalkeun. Ya kitu jelas Nabi Ayub ge anu saparona ninggalkeun dungun ngurusan. Tetep anu kolot-kolot kene bae anu ngurusan mah. Mantakan tah anu arek nyarandung kudu siap-siap penuh kolot ulang ngukur. Ieu doang. Ngomong doang. Anu kolot anu heueuh. Ngan aya rata-rata urang papan lamun boga nu anyar naon ge, lamun boga baju anyar diseuseuh garing make deui. Ku resep entok kitu deui eta. Anu nyandungna ku nafsu mah kitu. Dinu ngora bae nu kolot mah teu ditoong, teu diteang. Teu ditanya, teu ditakon, teu ditelepon, teu di WA, teu di SMS jeung sajabana. Ketika gering mah lompatna mah kana kolot-kolot keneh bae. Nabi Ayub kusaha di urusana ku pamajikan anu pangkolotna. Gancangna carita eta Nabi Ayub teh anu pangrosana hamba Allah di pasien ujian cobaan ku geringna. Matakan ketika orang ngahuja ka Allah, beralasan ka Allah, orang moal aya naonan dibandingkeun jeung gering Nabi Ayub. Nauzubillah min dalik. Mudah-mudahan urang ulah sampaikeun doang kitu mah bisi teu kuat keimanan urang. Bisi urang tes naon ngaranna ka Allah teh suudon. Bisi suudon ka Allah teu bisa husnudon ka Allah. Bisi kitu. Mudah-mudahan urang muriang-muriang biasa bela. Anu hayahna ketika urang muriang mah ulah jeung dipake alasan salat teh ibadah eta ulah alasanna kunaon teh salat muriang masuk angin karak menang ngerokan karak menang ngabekam karak menang ngapasdu ripuh teu bisa salat ge kebelah jeung isuk di kodok lamun panjang umur lamun pendek pamari tekan dicabitnya Allah terus bae
Anu saterusna Allah bakal ngahujadi ka saha yahtajullahu ta'ala alal fuqara'i bi Isa. Urang anu katempelan hirup di alam dunia ente termasuk jelema anu sugih nu bakli ku harta banda, tapi urang teh dinasibkeun Allah ku Allah ditakdirkeun ngajadi fakir, jalma anu teu boga. Ketika urang beralasan teu ibadahna ka Allah teh masgulun bimasyaqqatil fakri, kusababnya urang sibukna, payahna, ripuhna kapakiran urang. Turun subuh mancat maghrib urang ninggalkeun salat. Ya Allah abdi mah nu matak teu ngalaksanakeun ibadah, ketika abdi teu salat teh ya Allah abdi ripuh neangan jeung para anak jeung pamajikan. Ripuh abdi neangan pinapakoheun anak pamajikan. Turun subuh mancat maghrib abdi teu bisa ngalaksanakeun ibadah-ibadah acan ya Allah. Ku kapakiran abdi, bohongan Allah ngajadikeun abdi fakir. Oh, cek Allah sama tahun kitu nya. Bohongan Allah abdi teu dijadikeun jelema anu sugih. Cak Allah qala Allahu lahum abdi ya Isa afkarun man fil ardi wa huwa lam yamlik syai'an minad dunya. Ya cak Allah lamun muji-muji kitu mah dibandingkeun jeung hamba kaula itulah Nabi Isa alaihissalam, jalma fakir Nabi Isa. Tong boroning ku harta banda, bapa ge teu boga Nabi Isa mah. Lantaran Nabi Isa mah teu boga bapa. Ngan ge kana Siti Maryam ditiup ku malaikat Jibril, eta Siti Maryam pelendungreun. Batak Siti Maryam teh diusir. Jareuneuh jadah cenah. Padahal mah Siti Maryam salah satu aulia Allah, kekasih Allah anu ti leuleutik sampekeun ka dewasa teu kaluar ti kamar. Ngerem bae eta mah. Ngeun kaanehanana eta Siti Maryam unggal ditoong ku kakana Siti ku mamangna Siti Maryam, eta Siti Maryam teh kadaharan segala aya. Aneh, buah dina waktu anu halodo aya bae buahna naon teh. Oh, musim hujan musim buah gitu. Buahna naon aya. Ditanya, "Di mana ieu Neng?" Leutik keneh. Ti Allah. Dianteran ku malaikat Jibril, buah-buahan ti surga. Matakan Siti Maryam seorang wanita aulia Allah, dijaga ku Allah, diraksa ku Allah, ibadah ti leuleutik, henteu maksiat ka Allah, teu kaluar ti kamar. Di kamar bae sampekeun ka dewasa ditiup ku Allah, ruh melalui ku malaikat Jibril melendung Nabi eta Siti Maryam. Pan aneh, ngerembe ongko tapi reuneuh. Diusirlah, maka ngalahir Nabi Isa. Nabi Isa teu boga bapa, ngenindung doang. Tong boroning ku harta banda, bapa ge teu boga. Bahkan kanasibkeun katakdirkeun eta Nabi Isa teh teu boga pamajikan. Gitu. Matak sok loba anu argumentasi ngadali kunaon mang teu kawin-kawin tenang bae Nabi Isa ge teu kawin dia di surga jelema teu payu bae tah mah lebalesan ka mana lah aing Nabi Yahya ge cenah teu kawin di surga tenang lamun doang Nabi Yahya doang Nabi Isa kaimanan urang juga pamajikan di surga tah karena cek Allah lamun dibanding-banding jeung kapakiran mah rek pakir nu mana dibandingkeun jeung Nabi Isa alaihissalam anu termasukna hamba Allah anu paling pakir di alam dunia, bahkan teu boga nanaon sama sekali. Pomo urusan dunia mah palesa lahu baitun, imah teu boga eta Nabi Isa alaihissalam, wala malun wala zaujatun, teu boga harata, teu boga pamajikan. Akan tetapi Nabi Isa alaihissalam wa huwa lam yatruk ibadah, eta Nabi Isa alaihissalam teh can pernah ninggalkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, ngajadikeun pendidikan ka urang, pangeling-eling ka urang sadayana, ulah dijadikeun alasan urang lamun sugih, ulah dijadikeun alasan sibuk ku harta urang, ku pakaya urang, ulah dijadikeun jabatan urang beralasan ku jabatan urang, ulah dijadikeun alasan urang ngajadi pelayan, ngajadi anak buah, ulah dijadikeun ku urang muriang teh jadikeun alasan ninggalkeun ibadah ka Allah, ulah dijadikeun alasan ku urang ketika urang dinasibkeun ditakdirkeun ku Allah ngajadi jelema anu fakir. Tetep arek sugih, arek fakir, rek cager, rek muriang, rek sajabana, tetep ibadah mah ibadah ulah disangkut pautkeun jeung urusan dunia. Para bapak hadirin jamaah kaum muslimin rahimahullah, kembali deui urang kana
Dauhan Imam Ghazali. Anu pertama cek Imam Ghazali, anu bakal menyesali tedek ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ketika jalma anu tos maot ngarasa kaduhung hayang kembali deui dikembalikeun deui ku Allah ka alam dunia, hayang ngalakukeun ibadah, hayang ngalakukeun sedekah, hayang tampil hirup di alam dunia ngajadi jalma anu soleh. Matakan ieu urang mangpeng cager bager ieu urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua wala qadrasihata ila ahlus saqami, lamun di udakeun wa atobna ae wala ya'rifu kaditu kaluhur ae wala ya'rifu qadrasihati ila ahlus saqami, betapa pentingna nilai sehat urang anu teu bisa dikanyahokeun ku urang terkecuali anu dirasakeun kaduhungna ku jalma anu geus gareuning. Cek anu gering teh kaduhung amat aing teu ibadah ka Allah, kaduhung amat aing teh ilu pangajian, cek nu gering geus teu bisa kumaha deui kaduhung, tinggal kaduhungna bae aing geus kieu mah kumaha atuh. Coba lamun tah mah keur cager keur sehat bager aing ilu jeung batur riungan hijian di masjid, hijian di majelis taklim, hijian di mushola pangajian jeung sajabana zikiran jeung sajabana kaduhung amat cek anu gering teh. Makana betapa pentingna nilai sehat urang samemeh gering. Anu saterusna wala qadra syababi ila ahlu harami kuha lain pake. Betapa pentingna urang anu sebagai pamuda keneh anu masih gagah keneh ketika orang geus pikun geus tua renta ngarasa kaduhung penyesalan di kemudian hari. Engke nu geus kolot mah kaduhung dak aing teu cara keur sehat bari jeung keur budak keneh jag-jag ka mamana gaya aing datang ieu keur sehat mah keur pamuda mah matakan urang hayu komo pamuda-pamuda keneh mah ibadah terus mempeng keur jadi pamuda keneh paling gagah lamun pamuda anu bisa ibadah sabenerna di maklum dipantes jeung parigelkeun lamun anu geus kolot ibadah lain berarti ngeceng kanu geus kolot nya bahasana kieu lamun anu geus kolot rajin berjamaah anu geus riput geus karolotnya rajin pangajian wajar dak munasabah geus kolot ieu rek ira deui manehna geus kolot piraku rek nongkrong keneh bae mah di orsel piraku geus aki-aki beungkeung nongkrong keneh bae di sangete di arang seke teu pantes pan je pantes anu kolot meula di masjid berjamaah kumpulan. Tapi anu leuwih gagah mah seorang pamuda keneh gagah keneh tapi bisa ngalaksanakeun pengajian, bisa mengikuti pengajian rutin kaditu salat teh ditinggalkeun gagah eta kanu kitu. Predikat anu paling gagah. Matakan pentingna nilai urang sebagai pamuda mengpeng urang budak keneh mengpeng urang can katempelan kolot encan tua renta masih kene bisa ngelaksanakeun pengajian masih kene bisa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ayo mempeng keur pamuda talab ilmu ka mamana hayo terus mempeng loba alhamdulillah di urang di desa Cikiru etan loba kiai mamana ge geus dikepung ku pasantrenan tinggal pilih cocokna resepna urang hayang di mana hayo pengajian geus di mana-mana ayo mempeng keur pamuda. Anu saterusna anu bakal disesali teh wala qadral ghina ila ahlul faqri ketika orang sugih ditakdirkeun ku Allah ngajadi jelma fakir ngarasa kaduhung penyesalan di kemudian hari kaduhung amat aing henteu keur sugih keneh aing sodako aing keur sugih mah tinggal ngaluarkeun duit lamun aya pembangunan teh padahal mah gampang aing ku ngaluarkeun 1 juta 2 juta mah moal kudu lieur-lieur dina kantong ge aya lelempangan salengkah ge moal duit 1 juta 2 juta keur sugih mah aing kuari mah tinggal hayangna bae doang batur sedekah ka dieu ka ditu aya nu ngabangun majelis talim aya nu ngabangun pondok pesantren aya nu ngabangun masjid aya santunan anak yatim tinggal hayangna bae kaduh matakan mengpeng urang anu
kanasibkeun katakdirkeun ku Allah dititipan harta benda anu loba anu luah anu masih kene loba harta bandana anu dinasibkeun ditakdirkeun ngajadi jelema anu sugih sebisa mungkin ngajadi agni anu syakirin jelema anu sugih tapi loba bersyukur ka Allah cirina urang peduli kana anak yatim peduli kana pembangunan masjid sareng majelis taklim jeung sajaban hayu bantu urang meungpeung keur loba dunya meungpeung keur loba harta engke geus eueuh mah babarieun Allah menyebut eta harta babarieun nyokot urusan duniawi babarieun bagi Allah mah sekejap mata babarieun kun payakun cek Allah pakir anjeun pakir di mana bae jalan orang jalan usaha ngagebrot teh di mana bae geus ditipu ku anak buah teh geus abelit urang tenir teh mikiran urusan ngabayaran bank kadi itu jadi be urang ngagebrok urusan usaha urang anu tadina urang nganjung keur usaha melonjak usaha urang penghasilan sapoe minimal 5 juta, teu urang 5 juta. Tuh. Bisa jadi ku Allah dileungitkeun sakejap mata meungpeung urang anu kanasibkeun katakdirkeun kembali deui urang anu kanasibkeun katakdirkeun loba harta banda. Ayo ulah jadi ulah ngajadi ulah jadi urang teh engkena penyesalan di kemudian hari sanggeusna dinasibkeun bisi ngajadi jelema anu pakir paeh tungtung teh bisi suul khotimah urang sadayana ge mentah hayang husnul khotimah mudah-mudahan urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala dipasihan kasehatan dikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu urang mudah-mudahan urang dipasihan harta banda dinasibkeun ngajadi jelema sugih pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ieu ge urang perkumpulan ieu dijadikeun dicatetkeun sebagai amal soleh urang pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sakitu panginten ti abdi kirang singarang langkung masim abdi nyuhunkeun dimaaf sareng dimaklum hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.